Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui sareng abdi Acep Heroyali wargi Jawa Barat Unti Bogor. Bade nyakeun tembang-tembang Sunda. Tembang ayeuna nu bade disanggakeun judulna Iket ciptaan abdi Acep Heroyali. Mugi tembang ieu tiasa ngahibur sareng mepaling urang sadayana khususna wargi Jawa Barat umumna wargi negara Indonesia. Mangga nyengakeun. Naon hartina iket, naon gunana iket, iket mengket kapageh, hate jeung pikiran nu bener. Sirah kudu diiket, pikiran kudu diiket, hate kudu dikancing supaya bersih jeung bening. Kekuatan manusia aya dina hatena, kekuatan manusia aya di pikirana. Jalmi nu pageh kancingna, jalmi nu pageh ikatna, hatena bakal bersih, pikirana ge bening. Iket ciri khas urang, iket budaya urang, hayu urang nganggo iket, ulah ka barat-baratan. Iket jeung magehan, pikiran urang nu bener, iket jeung netekeun hasil pikiran nu bener. Sing saring sing bage kancing, sing saring set bage iket, hasil pikiran nu bener diteuneun di jero hate. Bagehan jeung dipaki dikancing ditutup rapet supaya ajeg jeung bakena ku owah. Sing bage kancing, sing saring set bage iket, sepikiran nu di jero hate dipagehan jeung dikancing ditutup rapet supaya ajeg jeung kapan kena ku owah gingsir. Naon owah gingsir teh? Virus penyakit nu aya di pikiran manusia. Nu kumaha eta teh contona? Ye contona nya hasut sirik bidik dengki, ngabohong jail kaniaya, sagala pikiran kotor eta nu kudu dipiceun, buru-buru kaluarkeun. Sabalikna jujur bagus singer, somea jeung welas asih, sagala pikiran bener eta nu kudu diiket. Sing saring sing bage kancing, sing saring set bage iket, sing pikiran nu bener diteuneun di jero hate, dipagehan jeung dipaki dikancing ditutup rapet supaya ajeg jeung teu gampang kena ku owas. Sing bage kancing, sing saring set bage iket, sing pikiran nu bener diteuneun di jero hate, pagehan jeung dipaki dikancing ditutup rapet supaya ajeg jeung teu gampang kena ku owah gingsir. Mangga nyangakeun. Assalamualaikum, hatur nuhun.